Nini urang asup rumah sakit. Oh emang na gering naon? Ah biasa gering parangas tiris. Ah sia mah karak gering nu kitu, gering teh mengitu elit atuh. Cara nini aing atuh geringna gering jantung jeung kanker. Rada elit atuh saeutik. Ieu mah karake panas tiris. Teu elit. Ari ayeuna kumaha ini maneh? Geus maot. Hah? Maraneh mah bogaan ini gering oge meni bararangga. Ieu tingali aing. Aki aing mah rek dioperasi ge mungeun. Emang penyakit aki maneh naon? Kutirom. Hah? Kutiram. Penyakit naon sia teh? Jigana penyakit elit saya eta mah. Heeh bener nya jiga teh. Ari kutiram teh penyakit naon sia teh? Kutil jeung rorombehen. Hah? Aduh. Bo edannya jelema teh. Borona ku aing didengekeun. Heueuh. Ari ubar kutil jeung rorombehen naon sih? Apal teu? Ku antasi. Naon sih antasi teh? Adonan taisia. Bangun hayang dibere antabo. Sia. Naon deui antabo? Adonan tai kebo. Hah? Asa mungkin parahnya. Aduh.